Ayo Yan. Boleh ngerekam ya? Boleh ngerekam ya? Ah masa bodoh. Baik meureun. Sepinya. Isugan Tahu teh. aneh situs-situs kebudayaan Jogja mah tidak terlalu begitu diminati. Jadi katanya Yan. Iya prasastina tuh. prasasti. Yuk ka dia gerak. Tuh. Prasasti apa ini? Aduh tuh kebaca Oh lain prasasti mah batu. Batu tempat penobatan. Iya prasasti mah iya ya. Dia gerak. Iya ya. Iya. Itu rada bingung itu kalender atau naon itu. Itu ada penjelasan batu tapak kalender. Anana ajnana Eta agana tulisan itu ingin nah tuh. Iya gerak macana di dia gerak. terdapat 45 kotak media pandangan Prabu Kalawah Dibacana di dia ya. Saya saya teh dibacana teh ieu teh nya ieu na ajna anyana. anyana Heeh. ayeuna berarti maksudnya Lain ayeuna anyana teh artina naon anyana teh. sekarang teh ayeuna berarti raja yang sekarang berarti Tuh itu ada tangan juga ya anyana. Ka dieu deui ya. Oh iya mah pemakamanna. Makam, kita makam tuh. boleh mendekat Ayo. Kita makam tuh. Adipati Singacala. Pek dipoto di makam. sama jangan kita foto ini aja depannya aja lingkungannya aja Yan. Iya nu jelas mah ya. Ayo gede pisan aksarana kabaca ya mah. Teh mah jelas. Eta teh aksara nu di luhur teh dibacana teh ayama nu ngeusi inya kawali ini pakena kereta bener pakeun najer mana pakeun najer nah judita na
Juritan. Najaru Najuritan. Ini bahasa semoga ada yang boleh mengisi di kawan bahagia sama kesejahteraan sejahtera tetap dalam perang. Ite aksara Sunda Kawali. Jarang aya nu nyaho ieu aksara ieu. Lolobana nyaho teh aksara Sunda Baku jeung Sunda Pakuan. Yang sudah di itu ya apa? Nu ieu padahal ieu teh versi aksara Sunda paling tua eta. Ditulisna pang awal-awalna ieu. Iya. Tak bentukna nya kitu keneh. Jiga aksara Kawi kan. Original berarti ya, original. Orisinal tah ieu. Teh pang panjangna ieu. Terbacanya naon dan? Naon? Sama pakai aksara yang sama ya? Sarua kabeh. Tapi aku beda-beda saha nu nulisna sih. Ieu teh Nusia Mulya Tapa. Nah bagian. Ieu teh pembacaanna rada salah ieu teh. Kudu nama Nihan Tapa Kawali. Nah. Nusia Tapa lain eta mah ditulisna Tapa Bagja kan. Dina aksara ieu nama Tapa Inya Parebu Raja Wastu Mangadeg di Kawali. Salah yang macana ya. Ditulis Kawali ini adalah yang berbahagia Prabu Raja Wastu yang masuk acara berarti. ya salah pembacaannya ya. Namanya Bagja kan ditulisnya Inya. Oh, Keraton Surawi Sesa itunya. Parit sekeliling ibu kota yang sejahtera. Mas kita Kawali ya paritnya. Ya kan ke pertahanan desa. Mun perang. Nu marigi sakuliling daya nu najer lain sagala, aduh salah eta sagala desa deh. Kuduna sakala desa